aya hiji awewe di Baghdad ngaranna Nyi Malikah eta mah awewe ya Allah ya Rabb bae pohare seja eta mah geus sada bandinganna geus hese irungna mancung ya Allah ya Rabb ieu pipina ngadaun seureuh ya Karim pandi-pandi gelang mah daun nangka daun matana bentik ya Allah ya Rabb istilah parahyangan mah ieu tah halis da ngajeler paeh gadona ge endong sapoto pandi serang mandog hiji ya dijualan deh endong lagi tah haju ieu da ge lenggik sakumaha biola Masya Allah ieu bitis teh bitis ngabuah jantung cek urang Bandung mah di dieu mah pan buah nangka mah lulu boh harata ieu geulis ya nu paling hebat warna kulit disebut berem lain disebut hidung lain disebut putih lain Masya Allah mun urang jaritakeun warna Kangjeng Nabi abyad musyarraban bihumratin putih kemerah-merahan urang mah hese nyaritakeunana di urang mah ka Madinah gerage ningali bulah awewe ningali lalaki umur 20-24 tahun beuh nu kasep eta di Madinah kula ka Madinah ningali eta kasep amat barang neuleuh babarang jang yo ieu mah kos kieu mah lain jelema juri ka saleh mah di Madinah karasep mah Masya Allah Karim tah inget boro Kangjeng Nabi na umatna di zaman ayeuna bae nu kasep masih ambalaya keneh pohara komo Kangjeng Nabi nah ieu awewe Siti Malikah pohara geulisna haju di samping geulis sopan ngomongna lemah lembut hiji lalaki nu henteu tertarik pan aya di Pandeglang mah geulis ge ka mana dia atuh kaget urang ndek daek ya di henteu ka mana dia bau burak parah tah eta saware ieu mah masyaallah lemas ngomongna bade ka mana waduh abdi teh bade ka sareng saha kan ngeunaheun ka dieu ka jantungna aku malah mun kieu mah ngiring atuh abdi boh atuh paeh di dinya nya mah atuh paeh ieu geulis jasa ya Allah ya Rabbi ngan hanjakal kagelisanana dijualan horenganan jadi WTS Masya Allah Karim istilah baheula WTS teh kabelah dia nama perek kabelah dia deui mah eta teh cek urang Garut mah cek urang Bandung ublag ngaranna cek urang dieu mah ngaranna naon atuh nyahoan teh mah ja osok meureun jablay hebat taata tah atuh kulantaran geulis beuh targetna ge Masya Allah Karim mun kuari mah Syahrini sabaraha sapeting 1 juta balikeun teu nyaho harga teh mah budak ye teh baru Gunung Karang mahal hargana ya Allah ya Rabb pokoknya mah kelas bos kelas pengusaha kelas pejabat ge bangsa ti camat ka handap moal diladenan ti bupati ka luhur karak eta ge geus lain saeutik ti bupati gubernur woh komo bangsa polisi-polisi mah nya keamanan yang ngamankeun nya ngilu sararia aja saya polisi mah heula tapi kuari mah leuwih parah nah iya nah ya si Malikah teh pohara amat Masya Allah Karim watu nu kontrak sapeting nu kontrak seminggu nu kontrak sabulan atuh laku da luar biasa geulis da lain lalagaan geulis da lain lalagaan ya Allah ya Rabbi nah ieu si abid tadi santri anu geus hebat teh endek naklukeun jelema dakwah di kelas biasa mah babari cek si abid dakwah anu make punggang panggung mah lah sama biasa dakwah ngadakwahan jelema-jelema anu henteu kabair mah gampang ye aing mendek ngadakwahan si ieu ya ku aing coba ku aing dibeli sia ku aing hebatna si abid dakwah teh lain di panggung aja dibayar lain
lain sieu batu muludan teh geus di buledan sapeting 10 juta berarti 30 peting 30 sabaraha tah atuh sih mah neraka dakwah kos kitu mah atuh hei tah ieu mah lain ieu mah ya Allah si Abid dakwah ditanya neng sapeting hayang sabaraha harga termurah 100 dinar sadinar teh ya 4 gram emas kira-kira lamun 100 kali 4 berarti sabaraha 400 hargana mun kuari sagramna teh ya 700.000 jadi sabaraha cepet aing teu percaya ka sia nu bener sia paingan rugi bae ta dagang teu nyaun ka harga blon teu budak ya Allah ya Rabbi beli cek si Abid beli nyahuan nyana bahwa eta teh santri nyahuan si balikah teh bahwa eta teh ustad kodek meuli oh ustad akhir zaman mah kieu meureun ye iya geus di kolektif we kunyana wah berarti kiai akhir zaman mah kos kieu ye wah mantep ya akhirna siap beli dibawa ke tempatnya datang ke kamar ngerokok heula nginum api-api minuman keras padahal mah kos kieu we ieu teh aqua dihebat-hebat tetep we cai tiis cai gentong itu tah beres langsung malikah bubuka mimiti buka bajuna katembong rembai bulunya mulai sebalik kata si Abid gewe lega rokok tada pemanasan heula training mulai ya ngadegetan yes, aya dicekel mah dicekel biasa sukuna terus pencetan ka dieu tuh langsung BH-na dibuka insyaallah si Abid gewe si Abid deh insyaallah ieu kieu meureun lalakuan teh batur teh nya cek atena lalakuan teh kieu meureun batur teh cek malikah Pak mau sekarang dibuka nih nanti dulu apemnya jangan dulu dibuka sebentar lagi atuh ieu mah geus teu dicaritakeun bah numbungeun ge ditatarik atuh ditatarik teh kos kitu masya Allah pernah embereuneuh kuyana tah akhirnya geus kapetingkeun cekel kumanehanana bitisna dicekel ping-pingna cekel cangkengna kunaon eta malika jadi ceurik rembes cai mata ke neng kunaon jadi ceurik belayan kakak lain deui jeung belayan nu lain emang kumaha gitu aya nu lain mah beda di mana dibelai teh haju maru ringkak bulu rada lain deui rasa panasna rada aya ieu mah kok kula jadi sieun aya naon sih ah ja biasa bae cak Abid asana henteu kajen kumaha ge kula dibelai kuno sejen kula dipeluk kuno sejen geus terbiasa lalaki nu korban dipelukan kaula geus lain hiji 20 mungkin 100 tapi begitu kakak ka Abid ieu nyekelan kula lain deui kula jadi naon muringkak buluna lain deui bahkan ieu jadi kalaluar kesang kok aya naon ya nangtung nyana seunggeusna nangtung BH dipake teh heula ulah ka dipake cenah nyana henteu lah cek yang lain dipake bae cenah terus be baju dipake deui malah sakorodong ka dieu kok jadi kieu sih malika kula mah jadikeun pamajikan bae pat kula mah geus endeuk-endeusan jadi jablaina hayang jadi pamajikan Abid iya tuh nanaonan endeuk nanaonan kok kikieuan
aya rahasiaan aya naon pangbukakeun rahasiana kula moal menang balik ka kakak moal dibuka ieu kunci lawang lamun encan di bejaan aya rahasia naonan sehingga kula kok jadi kesangan jadi lain deui perasaan jadi lain deui berbalik birahi kaula nu tadina poho ka akhirat kok kuali jadi inget ka akhirat aya naon ieu begitu dicaritakeun cek abid kula ieu selalu begitu ngadenge anjeun terus bae dihajar maca sholawat bae terus kula berangkat teh deuk ngadakwahan anjeun maca sholawat teu eureun-eureun kula terus maca sholawat mun tayang ka Allah bari nu digambarkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi Yusuf disalametkeun tina kejaran Siti Zulaikha lamun baheula di Baghdad aya nu disalametkeun tina kejaran wanita lamun baheula aya nu disalametkeun di Uspan tina kejaran wanita jeung loba-loba wali Allah maka kaula deuk naklukkeun anjeun melalui sholawat ka Kangjeng Nabi ja Kangjeng Nabi teh ditinggaliana lain teh cara urang maka kula nyambat ka Kangjeng Nabi melalui maca sholawat coba kukula dek diragapkeun ieu hasil sholawat kaula ka awak anjeun paingat cek balik kula manggeus bae ieu mambung ke kumaha ge hayang dikawin bae ye kumanya kula ngawin kos kitu awe nu sejen loba de gratis sakeun atuh gratis ge emang aat atuh tadi gratis ge siap jasa dong nah iyalah akhirnya terus badahana baralik sagesa baralik nah diijazahan sholawatna burdah mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim eta sholawatna min tadakuri jiranin bidhi salami mazajtada manjara min muqlatin bidami bahar basit deku baha ngabaharkeunana terserah nu jelas mah eta nabiuna amiruna fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim urang mun hayang ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi bae maca sholawat maulaya tur maca na'am saro sareupna na'am saro taifu manna wa farqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ngan syaratna hiji boga wudu dua hadiah heula ka Imam Busiri tilu hadiah heula ka Al Mujiz nu ngaijazahkeunana tilu macana make bahar basit opat tambahan make maulaya nomor kalimana kudu ngarti kana maknana nomor kagenepna dibacana sareupna insyaallah sok geurage urang cinta ka Kangjeng Nabi bandingkeun ka cinta urang jeung ka mobil cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Kangjeng Nabi urang jeung motor urang cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Nabi urang jeung jabatan urang cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana jeung keagungan cinta ka Kangjeng Nabi jeung sawah gedean mana ieu Kangjeng Nabi nu aya di kolbu urang urang cinta ka Kangjeng Nabi hayang syafaatna gedean mana Kangjeng Nabi nu aya di hate urang jeung ruko urang Masya Allah Karim mun dibandingkan seperti itu seperti eta tanya diri orang datang ke mana atuh cinta orang ke Kangjeng Nabi teh ja urang mah atuh pohara jasa motor mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dah henteu mobil mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah diapilainkeun ku urang sawah mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dibiasakeun bae ndek kumaha tuh perjuangan urang ngajungjungkeun kacinta urang ka Kangjeng Nabi melalui naon atuh melalui naon jadi banding-banding teh geuninganan ngan sakadar aya ngaranna bae Kangjeng Nabi teh dina kolbu urang ai perjuanganna mah da eueuh gulak-gilak urang teh atuh kamari ieu masantren bisa ngaji alhamdulillah boga santri 10 istiqomah jang ka akhirat teh luar biasa lantaran kabitah yang kabeli motor jeung mobil ngagilek jadi yayasan
eta mah di Tangerang di dia mah henteu di dia mah henteu beda tuh dek ubah Kanjeng Nabi dek di mana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.